Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka teu kapalingan yen ieu manusa teh nyaeta musuhna tadi anu memang lain bantrak-bantrakeun. Atuh Gumilar nu memang bener sangkaanana tetela ieu teh si coklat manehna iatna taki-taki sanu nyaho si colat ayeuna rek ngajakan padungdung galungan deui. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Tapi sanajan bener si colat teh sato. Ari kanyeri mah boga. Puguh tadi ge geus ngarasa jejerih. Neuleuh Gumilar nu keur ngajega di baju loreng kulit maung teh nu sarupa jeung manehna teu anta parah deui. Manehna ngajol ka katuhu bari ngagaur asup ka jero leuweung anu meredong poek pinuh ku rembetna tatangkalan anu ting jarag-jarag sagede-gede cangkeng munding. Geus karuhan si colat mabur mah Gumilar ngareret ka monyet anu keur nyempod tapi cacarewetanna mah geus eureun. Manehna ngarasa heran oge lantaran si kunyuk teh najan katempona masih kana hirup tapi kalah cicing we ngan kadenge sorana akmuk lalaunan. Koloyong disampeurkeun teu nanaon. Kunyuk teh iwal ti raheut sautak saeutik dina pipina urut pangheureyan si colat. Ari ret kana sukuna si horeng teh diselap sabeulah kana sela-sela catang nu ngarendeng. Paingan cicing wae atuh. Catang diiserkeun bolonyon we lesot. Teu terus lumpat atawa terus nyekel kana tangkal. Ieu mah kalah garewek we muntang kana leungeun Gumilar. Kumanehna direret katempo dina palebah dadana aya nu bodas-bodas. Ari dirampa horeng kongkorong tina logam. Teg bae dina hatena yen ieu teh tangtu lain monyet liar tapi monyet ingu. Tapi nu saha kira-kirana luput teu bisa kateguh lantaran sakanyaho manehna dikontrak mah saurang oge eueuh nu ngingu kunyuk. Kanca dangu sadayana buuk geus camut-mut bodas. Kumisna nu cokrom teu kapiara nya kitu keneh. Atuh kulitna geus karijut peot dihakan ku kakolotan. Tapi heran, ari panon mah masih keneh cekas bersih. Tacan dimangsa ku panyakit lamur.
Atuh lempangna masih keneh jag-jag waringkas. Teu saimbang mun dibandingkeun jeung kaayaan buuk katut kulitna anu nuduhkeun yen umurna teh geus cuut ka hareup. Aki sidik nu nyarebut mah. Di sore keneh diuk cinekul dina Bang Barung lawang imahna. Panonna anteng neuteup ka jauhna. Tempo-tempo ceulina mani dengdek-dengdek we bangun anu keur ngadedengekeun. Giler. Hideungna panon rada kahandap mindahkeun panenjona ka pakarangan hareupeun imahna anu ting runggunuk pinuh ku tangkal jamu batu. Reket. Sadapanto dapur aya nu mukakeun ti luar. Pecenghul hiji sirah awewe nu geus sarua buukna pada camut-mut. Nempo ka tengah imah tina lawang panto anu dipantoan. Kumaha aya cenah nini. Aki sidik nanya kan wanyar datang. Nini usi pamajikanana. Nu matak eueuh. Ditatanyakeun oge luput. Taya nu manggihan. Walau nini usi bari kalacap teh unggah gek diuk deket salakina. Kamana atuhnya? Dari kebon ge eueuh deui. Ceuk aki sidik bari ngalieu kaburuan. Moal kitu nya. Aya nu mawa mah. Nini usi nanya ka aki sidik. Moal, nini moal. Da cara pangangguran ulah ilu. Oge lamun dipaksa da moal beunang. Ngan hari wangsa teh sok sieun luntalan to ka kontrak. Heg dikarepung ditarewak. Nya. Tapi da biasana mah teu ajar mah. Angko dipirah kowe. Teu nyarahkeun. Nini usi ngebrehkeun pamanggihna. Tapi ka mana atuh? Sakieu geus burit teh, tacan keneh balik. Aki sidik bingung. Nini usi teu nyarita deui. Memang manehna oge teu beda we ti aki sidik keur pada bingung. Lantaran harita teh poe geus mimiti reup-reupan nyedek ka magrib. Koloyong we nini usi ka dapur, kepoh niupan hawu nu dibontotan ku kai. Nu gedena meh sarua we jeung bitis. Gur hurung. Terus nyeungeut palitana. Geus kitu leos kaluar rek ngadon wulu cenah kele. Keur mah nenggang ti tatangga imah aki sidik teh. Turug-turug eusina ngan ukur duaan. Lantaran teu boga pisan anak. Atuh nya teu wudu. Kaayaanana di jero imah teh ti seunaker. Mun beurang atawa peuting teh istuning rehe comrek taya pisan nu ngareah-reah. Cara kadenge nu ting barakatak atawa dengekna budak ceurik anu matak ngadatangkeun rasa haneuteun. Ari ngarangkepna jeung nini usi sanajan lain ti keur pada bujang jeung lanjang oge. Tapi geus kacida lilana geus aya puluhna taun. Ngan nya kitu teh we. Sanajan sakumahayangna boga anak, teu sirikna mumunjung mumuja naneda ka pangeran nu maha wenang. Luput teu burung-burung acan. Mimiti tepung manehna teh dikontrakan. Asal muasalna kabeh ge eueuh nu nyahoeun. Duka urang mana. Nyaprok papanggih jeung nini usi nu waktu harita pada jadi kuli kontrak. Bet terus kajodokeun. Pruk bae kawin tug nepi ka ayeuna. Lila-lila digawe di kontrak teh ngarasa bosen. Pang-pangna geus suda tanaga. Nya menta eureun. Terus bae manehna pindah ka lembur pamajikanana nu pernahna paeunteng-eunteng jeung kebon karet belah kidul. Tug nepi ka kiwari, teu incah balilahan deui. Tetep ranggenek nuturkeun nini usi nu jadi pamajikanana.
Hirup sederhana ngandalkeun tina tatanen nu minangka jadi pacarianana. Atuh minangka embohna lamun aya nu gering, aki sidik teh sok dipentes pangabisana, dipentaan tulung pikeun ngubaran. Nini Usi nya kitu keneh. Sanajan manehna gabug teu boga anak, tapi ku Gusti Nu Maha Kawasa dibere pangabisa dina urusan marajian nu rek ngalahirkeun. Bada Isa malah ketah geus dilapisan kaliwat Isa teh. Aki sidik jeung Nini Usi masih keneh cari nekul we nyang hareupan cemporna. Mun keur waktu tadi samemeh magrib galecok cacarita. Ayeuna mah saurang oge taya kecat taya kecet. Nini Usi keur nyang hunyar lambar bari ngurutan sukuna. Sedengkeun aki sidik keur ngaberesan daun kawung. Disebetan salamar-salamar. Sabot kitu nguk aya nu disada di buruan. Buah aki sidik boh Nini Usi teu sirikna ting gurubug. Malah aki sidik mah ngageuwat mukakeun panto bari pok nyarita. Dah geuning datang si Rawun teh. Beungeutna ngadadak marah mai. Ari bray panto dibuka. Katempo di buruan kacangan ku cahaya bulan nu reyem-reyem. Monyetna teh keur ngagugunyeng hiji lalaki. Leungeunna dipaksa dibetot supaya nuturkeun. Anu katempona ku aki sidik mah si lalaki teh merod cedaekeun. Di mana sia teh Rawun? Aing mani lieur ti tadi neangan. Ceuk aki sidik nanya ka monyetna anu harita datang bareng jeung Gumilar. Monyet teh nembalan bari keukeuh we memetot dengan Gumilar. Mangga tuh jang ka dieu. Calik ka saung butut. Ceuk aki sidik ka Gumilar ngajakan ka jero imah. Aya nu nganterkeun geuning si Rawun teh nini. Aki sidik nyarita deui bari ngareret ka pamajikanana anu harita ukur nololkeun sirahna tina panto nempo kaluar. Sanajan ngarasa hoream oge rek unjung anjang teh lantaran geus hayang geura ngareureuhkeun awakna di imah. Teu hade nolak kana pangakuna nu boga imah. Anu nilik caritaanana mah ieu teh tangtu nu bogana monyet. Gumilar kapaksa asup ka jero kalawan leungeunna teu lesot tina panyekelna monyet anu ti tadi keneh ge muntangan pageuh. Dupi ujang teh nu ti mana teh geuning ieu sasarangan jeung si Rawun. Aki sidik nanya sanggeus Gumilar diuk. Sumun ti bedeng aki tadi teh kalaresan tepung di jalan. Kagungan aki ieu teh. Sanggeus ngajawab Gumilar malik nanya bari ngareret ka si Rawun. Nyaeta monyet teh nu harita geus campego di juru. Nya ujang. Monyet kukut ti lelembut. Janten ujang teh didamel di kontrak. Aki sidik nageskeun. Sanes aki. Di dieu sote abdi mah nuju nganjang kapun aki. Kawit mah da ti Cigodeg. Putan. Dupi eta pangna sasarangan jeung si Rawun. Da saemut aki si Rawun mah tara pirajeunnan ulah ilu kanu sanes. Namung ieu mah sapertos nu nyobat geuning. Aki sidik nanya tetelepet. Gumilar ngahuleng. Satadina mah moal betus ka sasaha oge. Lantaran ceuk pamikirna moal aya gunana dicaritakeun oge. Siga pisan goongna beuh maneh. Ari ayeuna ditanya pisan. Rek ngabohong teu kaduga.
nya antuk nama paralak bae dicaritakeun ditetek taya nu kaliwat ti mimiti manehna indi ti imah ngan sakadarek jalan-jalan nepi ka kalangsuna asup keleuweung tarung jeung maung anu saterusna nulungan monyet kadempet catang nu harita keur didekeman ku maung nu tadi keneh. Ulah kutan teh lah hebat ujang moal lepat deui eta teh si colat urang dieu mah sadayana ge teh anu teu gigis keur maka cida badagna turug-turug galakna teh sanes heureuyan sering eta ge ujang sok ngaganggu kalebet kontrak adi bedil mah sababaraha kali ku tuan kawasa teh antara ieu kengeng sanggem wartos mah kulitna teh tuas teu tiasa ditembus ku pelor. Muhun tiasa janten si colat margi dina sirahna tina tarang dugi kana irungna teh aya ngagendat hideung cek Gumilar tetela untung si Rawun aya nu nulungan upama seug teu kapendaku ujang mah ngan karingaran meureun araga badag si caduk si colat tah nah aduh sia teh mana jaramah naker jauh-jauh teuing ulin teh Rawun kapan biasa oge tara ka mana-mana paling jauh ge sok ka kebon Aki sidik bari ngareret ka monyetna nu keur nyempod di juru bari ak-ak nguk-nguk. Nini Usi nu sanggeusna nyodoran cai aniprak deukeut salakina milu ngadedengekeun nu cacarita. Teu wudu mending ngeleper oge awakna. Sanajan bener tacan kawenehan manggihan. Tapi ngadenge mah geus mineng yen si colat teh hiji maung nu kacida gedena sarta galakna. Minang kabejakeun sok ngaranjah ka lembur-lembur anu rada gegek eusina ngadon maling domba atawa munding. Dupi aki teh teu pisan kagungan putra. Gumilar nanya bari ruat reret lantaran ketempona di jero imah teh ngan duaan bae. Manawi hapa pisan ujang. Sakitu tos aya puluhan tahun laki rabi teh. Teu burung-burung acan. Nyaeta nu mawi ngukut ieu ge si Rawun. Tambah ulah keung teuing di imah. Ulah kila keduaan karo si Nini. Walon aki sidik nyaritana ngadadak robah bangun anu nalangsa oge riuk beungeutna jadi teu sahegar tadi. Kumireungeuh parobahan beungeutna pribumi. Gumilar ngarasa reuwas asa boga dosa ngadon nimbulkeun kasedih kanu didatangan. Gancang we manehna nyarita deui nu maksudna mah nyalenggorkeun. Dupi jalan leuweung nu tadi teh ka mana eta tetrasna teh Ki? Ka Sancang ujang. Ka Basisir. Nah, acan uning kitu. Sancang teh sanes nu seueur tangkal kabua teh kitu Aki. Hoyong ngala Aki kanggo iteuk. Gumilar bangun anu giak naker. Babakuna mah mireungeuh pasemona nu dibawa nyarita. Geus hegar deui saperti tadi. Basa karek tepung. Yah, tiasa oge ujang. Namun teu sagawayah ngala teh kedah pupuli heula sareng aya paidin heula ti kuncena. Margi Sancang teh kurang dieu mah dianggap hiji tempat sangat karamatan. Aya sasakalana ujang.
Karah nah kumaha kitu dongengna Aki abdi mana bae nguping. Gumilar ngarasa penasaran. Oh terang bener mah tuh Aki oge ieu mangan sakadar cek beja anu pabeja-beja wartos nu diwartoskeun deui cenah leuweung sancang teh tilas tilemna Prabu Siliwangi. Dupi tangkal kaboa teh eta teh kajajadena teteken Logandi kagunganana. Oh Prabu Siliwangi teh anu salamina dijaga ku maung-maung sancang kajajaden prajurit-prajurit anu sami ngiring. Patali sareng diudag-udagna ku putrana nyaeta Kian Santang anu parantos nganut agama Islam. Lantaran Prabu Siliwangi nganut Hyang Widitunggal teu kersaeun lebet Islam. Saterasna mah lolos nya di dinya cenah tilemna teh. Namung da teu lami nya anjeunna kebat we kawetan jog anjog kanu salarang sareng sababaraha urang kap petenganana. Di nu salarang teu lami saterasna mulih deui ka kulon nganggo jalan laut nya timbul di Palabuhan Ratu. Margi anjeunna kagungan kawajiban di pakuan pajajaran. Jadi dinya ngarundaikeun sekeselerna. Rundayan nyumponan Raja 7 teh anu salah sahijina Prabu Tanduran Gagang sareng Prabu Tetegan Wangi anu nyepeng sajarah nu aya patula patalina sareng Nyi Mayang Cinde anu ngawasa laut di tebeh kulon nu salarang. Nanging ya leres henteuna mah duka da ieu oge carek dongeng nu ka kuping ku Aki teu kurang teu leuwih. Aki mah ngadongengkeun dongeng atawa ngabejakeun beja. Aki sidik eureun nyaritana kop kana cain teh nu dina cangkir seng leguk diinum ngabaseuhan ti corona. Buah-buah maung sancang nu tadi galungan sareng abdi teh Aki gumilar bangun hariwang. Wah nya duka tuh Ujang. Da maung sancang kajajaden mah cara ngajahat kitu. Si colat mah maung leres panginten Ujang. Aki sidik teu bisa mereka terangan pasti. Bogo manehna oge da teu nyahon bener-bener ngan saukur ceuk beja deui. Gumilar ngahulang. Manehna kataji oge ku dongeng Aki sidik. Hayang ngabuktikeun sorangan kumaha kaayana sancang. Hayang nyaho kumaha rupana tangkal kaboa anu asalna tina teteken Logandi anu ditancebkeun. Kumaha rupana maung-maung sancang kajajaden prajurit-prajurit Prabu Siliwangi. Oge hayang nempo sorangan patilasan tilemna Prabu Siliwangi. Geus moal boa saktina mana bisa tilem oge. Malah geuning tetekena oge nepi ka jadi tangkal kaboa. Prajurit-prajuritna jaradi maung sancang kajajaden. Ras keur waktu tadi galungan jeung si colat. Manehna susumbar nyebut-nyebut sekeseler Siliwangi. Sanyana mah eta teh ngan saukur pangangguran anu ditimbulkeun ku emosina waktu nyang hareupan lawan. Ngadadak manehna inget kana dongeng Akina Mangsal Hapi. Cenah baheula teh di tanah Sunda aya hiji raja nu kakoncara gagah rongkah adil palamarta. Jujulukna Prabu Siliwangi. Ari manehna pugu urang Sunda, bangsa Sunda. Ngarasa reueus lamun nyebutkeun sekeseler Siliwangi, hiji raja Sunda nu gagah perkosa, adil palamarta.
anu ceuk Aki Salhapi mah cenah agemanana sang raja teh kudu bener ulah salah kudu bener. Boga pang si colat sieun oge boga sangkaan meureun yen diri aing teh kajajaden keneh. Kata mah baju aing teh kapantina baju kulit maung sancang deui. Oge piraku we. Sanajan bener si colat maung asli, make teu wauh jeung maung kajajaden anu aya di leuweung sancang. Ceuk geurentesna hate Gumilar. Dupi Aki parantos kitu ka sancang. Tungtungna Gumilar nanya ka Aki Sidik. Tos Ujang salangkung wae mah. Nah kitu bade ngersakeun. Aki Sidik malik nanya. Bade nyobi-nyobi we Aki manawi pareng sareng manawi aya nu kalarasan angkat ka ditu. Bade nurut ludeung. Nya sanes bade nanaon. Ulah kawaranan teuing we ku wartos sareng sakantenan jarah. Hoyong terang tapak lacak pupuh Sunda baheula. Walon Gumilar. Nyaleres Ujang. Nu ngarora mah kedah uninga tapak lacak pupuh Sunda baheula teh. Ulah poekeun teuing. Lantaran kawajiban nu ngarora nyukruk galur pupuhu mapai raratan jangkar Sunda baheula. Mong nya kitu. Kedah mah kedah. Supados aya rencang di jalan. Dadi dieu sok seueur anu arangkat saban taun ge. Natara towong eta teh. Aki Sidik ngaranna deui nyaritana. Bangun aya nu diinget-inget. Bukan naon. Ku Gumilar sorangan ge teu kateguh. Kanca dangu. Di luar angin ngadalingding, tandaning geus ngagayuh ka tengah peuting. Si Raun cenekul keneh we di juru, tapi ayeuna mah kawas geus hees. Uluna ngeluk diasupkeun kana tuurna. Nenek Usi geus ngagoloyoh kanggona. Tapi Gumilar mah masih keneh betaheun ngobrol jeung Aki Sidik, tacan hayangeun balik. Kata Haji ku dongengna Aki Sidik, nu ayeuna mah keur nyaritakeun kaayaanana di kontrakan. Dicaritakeun kalawan panjang lebar. Cenah hirup di kontrak teh. Ku saliwat mah sigana mah matak senang. Sajaba ti meunang bayaran teh oge meunang bagian beas ti jero. Kalawan harga anu kacida murahna. Atuh hiburanana sabulan sakali mah diayakeun. Boh rongeng atawa ogel, boh bioskop atawana kendang penca. Unggal bulan tara luput biasana mah tas bayaran. Ngan edas asa ku deukeut pisan pibalaieun. Saincak-incakna teh ngan matak cilaka we. Geura. Mun urang kapareng pasangrok jeung tuan kawasa atawa gegeden kontrak diana bangsa Walanda. Lamun urang lat cingogo atawa muka dudukuy terasa-asa deui habek we urang teh dibabuk ku iteukna. Jaba nampah di panajong jeung panampiling ti juragan manor besar atawa ti mandor sadap anu kabeneran harita keur ngiringkeun dununganana. Mun boga bojo tegep atawa boga anak parawan herang mencrang hate teh geus tara jongjon ngarasa hareudang sapapanjangna lantaran sok dikoromeoh ku tuan. Dina teu kanyahoanana lantaran ku urang sok disumputkeun upamana. Teu burung we kanyahoan lantaran sok dibejakeun ku manor-manor biasa ngarah buruhan. Tempo-tempo malah saredana teh sok dalametan ku maranehanana. Deges biasa tukang ngajilat leletak. Komo tuan kawasa di dieu mah
make jeung ngukut tukang tarok sagala nu khusus pagaweanana teh ditutah-titah pikeun kaperluan pribadina tuan. Oge pikeun ngajaga dirina bisi aya jalma nu rek deleka ngarah-ngarina. Lantaran jero-jeroanana mah saha nu teu ceuceum. Lantaran lain saurang dua urang anu geus jadi korban nafsu kahewananana. Aya deui hiji hal nu teu oleh matak gegebegan pangeusi lembur anu padeukeut teh jeung tanah kontrak nyaeta sok dipaksa kudu ngajual tanahna. Nyaeta pikeun ipukan tangkal karet teu meunang embung lamun hayang salamet mah. Aya we nu keukeuh ngabangkang peutingna geus tangtu bakal didatangan ku pagobang nyaeta tukang tarokna tuan kawasa. Mun geus kitu ulah ngaharepkeun salamet. Ngadu ka saha, menta tulung ka saha. Sanajan pupulih ka desa oge, kalah tetep we urang disalahkeun. Lain saurang dua urang. Aya jelema nu ngabebengkang di kebon karet lantaran teu mikeun tanahna pikeun dibeuli ku kontrak. Jeung tinimbang diuruskeun mah atawa diusut perkarana kalah dinaha-naha. Bohongan cenah badegong. Komo mun dipenta, ieu mah dibeuli kalawan harga mupakat. Naha atuh make teu dibikeun. Kitu diantarana dongeng nu dicaritakeun ku Aki Sidik. Sanajan bener kakara panggih, saeutik oge teu ngarasa curiga pikeun ngebrehkeun eusi hatena. Maehna percaya yen ieu budak ngora nu keur disanghareupan teh lain jore-jore percaya kana kaberesan hatena. Geus puguh kawanina mah teu kudu dicaritakeun deui. Ku bisa ngelehkeun si colat oge, ieu teh geus bisa dipake ukuran. Nepi ka mana pangabisana jeung kawanina ieu budak ngora. Ari pangna pinuh kapercayaan, si rawuh nu dipake ukuran. Sanajan bener sifatna ngan saukur monyet, tapi si rawun mah tara gagabah daek dideuketan atawa ngadeuketan ka jalma nu kitu-kitu bae mah. Jelema jahat, hasud, dengki, curaling mah sanajan disumput salindungkeun ge si rawun tara ieu kapalingan rasa. Dina balikna teu wudu gumilar teh awakna jadi asa aya nu ngabeungbeuratan. Dibeungbeuratan ku kawajiban yen dirina ulah cicingeun. Dongengna Aki Sidik teh lain ngan saukur hiji carita nu kudu didengekeun ku Cili Kenca kaluar ti Cili Katuhu. Tapi ieu mah mangrupa hiji tangtungan pikeun saban manusia nu kaenteupan ku rasa nyaah ka sasama anu keur katarajang tunggara. Nu salilana hirupna teh aya dina panandasa jeung tekenan-tekenan kaum nu leuwih kuat. Tapi kumaha caritana? Gumilar sorangan tacan bisa maparah. Kumaha mecahkeunana? Sajroning lempang teh manehna jongjon we tungkul ngajugjug bedeng akina. Dicaangan ku cahaya bulan nu geus jauh mengok ngulon. Sedang angin gunung ngahiuk tiis matak nyiwitan kulit. Kanca dangu sadayana heubeul ti heubeul ayeuna mah gumilar teh geus tara nyeueung deui kumaha ngaliweuna dua bibir Nyi Arum anu ngebrehkeun imutna nu matak deungdeuleun tea. Ulah boro jeung mere imut. Sakalian papanggih oge sok ngabailirkeun beungeutna kawas nu geus ngarasa sungkan patepung paamprok jonghok.
Dihaja ditanya ukur ngunyem, tambah teu hade teuing meureun. Lain ngan ukur nyarum wungkul nu kitu peta teh. Sarua deh jeung inung bapana. Ngan arman sorangan nu bangun taya parobahan teh. Manehna mah tetep we misobat. Sanajan bener oge ayeuna mah tara pati dalit saperti ti heula-heula. Tembong renggangna langka reureujeungan. Ari lain arman mah nusok ngahajakeun datang ka bedengna Pak Uhi. Aki ti gigirna Gumilar. Da ari Gumilar mah luput tara katempo ngalanto deui ka bedengna Ki Raksa. Ti heula oge kungsi 2 kali maksakeun datang. Taya nu nanya nu nakon. Kalah ceuli we karasana rungseb ku sinir sampir. Ngan arman sorangan nu masih keneh ngaku teh. Kitu ge ting jaranteng we di luar. Semah teh teu di aku ka jero imah. Mireungeuh sikepna Nyi Arum katut inung bapana kitu teh. Gumilar geus teu bisa majar kumaha. Ukur bisa ngarenghap we narik napas panjang. Rumasa tamaha sorangan. Rumasa dina yang hareupan pagobang mah manehna teh jejerih. Leutik burih miuni hayam kabiri. Sok sanajan ieu teh ngan sakadar nyumponan pamenta nu jadi akina ti gigir. Ulah gana-gana wani ngalawan ka jalma nu jadi kapercayaanna Tuan Kawasa. Lantaran bisa nyusahkeun bawa matak nyilakakeun sarerea. Untung ayeuna manehna boga kawawuhan anyar nyaeta Ki Sidik. Nu ti saprak manehna nganjang waktu peuting-peuting nganterkeun si Rawun teh. Nepi ka ayeuna manehna jadi larbek, boh beurangna boh beutingna sok merlukeun datang. Teu heran lamun ayeuna Gumilar jeung si Rawun jadi kacida dalitna anu nimbulkeun ayana rasa silih pikanyaah silih pikaheman. Keur mah memang si Rawing teh geus kahutangan budi ku Gumilar. Sasat dijait tina bahaya pati nu geus nyantong. Sok sanajan bener oge si Rawun teh ngan sakadar mangrupa hiji sato nu teu ngabogaan daya pikir saperti manusia. Tapi kalawan timbul tina nalurina pribadi manehna. Nya manehna teh ngarti kana ayana males budi kasing saha bae nu mikanyaah kana dirina. Ieu nu jadi salah sahiji sabab pangna si Rawun boga rasa nyaah ka Gumilar. Iceus nurutna teh geus saperti ka Ki Sidik we dununganana. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.